Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nempangkeun wasta abdi Eksa 2 Fadilah, abdi di kelas 12 IPA 3. Dinten ieu abdi bade ngadamel es campur. Langsung wae diperhatikeun cara nyieunna. Urang siapkeun alat jeung bahanna leuwih ti heula. Alatna aya peso, mangkok, buah naga, buah apel, buah pir, buah anggur, alpuket, es batu, susu kental manis, sirup, jeung cai gula. Kahiji, mesek buah melon, buah naga, buah pir, jeung buah apel. Saterusna bagi dua buah alpuket jeung buah naga. Saterusna potong kotak bumbuahanna, tarapti dina motongna. Saentos eta, siapkeun mangkok, terus masukkeun bumbuahanna, lalaunan jeung sarua lobana. Asupkeun cai gula, es batu, susu, tong poho, sirup, saperluna. Aduk es campurna lalaunan supados merata. Tah eta carana gampang kan? Hayu rerencangan sadaya nyieun es campur di bumi nyalira. Salain gampang jeung bersih, jeung oge tiasa dicocokeun jeung salera.
Nah, sakieu wae cara nyieun es campur. Mun aya kasalahan nyuhun dihapunten. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.